Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Sabada muji ka Gusti nu Maha Suci, sholawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh alhamdulillah syukur ka Gusti Allah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempal di dieu dina raraga haul guru urang sadayana malah mandar urang sadayana kenging barokah ilmu kamangfaatan ilmu tambah-tambah iman urang ka Gusti Allah. Kasadaya kiai kasadaya santri nu kusim kuring dimulyakeun bil khusus pisan ka guru sim kuring di dieu. Oge alhamdulillah tadi kurang parantos ka kuping Syekh Abdul Aziz Sa'aziz di Maroko. Rencana nama seurang di Suriah aya, kemudian di Libya kebeneran macet di jalana, jadi sim kuring kaburu ka dieu. Nuti Suriah Syekh Adnan mungkin aya geus aya di Cilongok atau mungkin balik deui Mufti Suriah. Kemudian tadi Tiaman kaleresan ieu Syekh Aziz lambat sim kuring teu heula ka dieu manehanana kuduna bareng tapi nyana kudaon asup di ka kamar. Kudu udah bareng tapi jangan asup di ka kamar angel ka kaluar pan ari bangsa Kifudoli malah mun geus ter atuh geus jadwal pan nya weh hook ge cek deui aya hookan sarua jeung si eta tah ieu mah teu asup heula ka kamar lila ieu geus datang ka dieu di ditu karek berangkat. Nah ente perlu yaho kabehan ieu mah supaya apal bae nyana salat heula sabada salat hayang manggihan ki Yusuf heula. Masya Allah karim teu sangka kan nu mantap nyana ka dieuna panderi kula kitu bisa ti heula ka dieu titah dilanjut ka Ki Nurjaya ngocoprak bae nyana ngomong. Pada lanjut cek kula teh ieu nyana keur tadarru ka Gusti Allah mentangaran ka kula tadi saha guru antum dibejakeun ku kula Kiai Yusuf. Terus nyana asup ka kamar hayang kapanggih jadi nyana manggihan heula. Balik Ki Nurjaya mah jeung Kuntianak kapanggih. Tah ieu. Lah ieulah salah satu kamonesan nu mantap diundang ku Habib Lutfi di Maroko ka dieu teu sembarangan. Nu diundang ayeuna 4 negara 5 cuman nu datang 4 negara. Dalam rangka aya sesuatu nu perlu dirumuskeun untuk Indonesia nu bakal mancanegara dunia. Teu perlu dikanyahokeun jeung dibejakeun ayeuna insyaallah engke sababaraha waktu bakal dijelaskeun ku sim kuring ieu mah keur ngarumuskeun heula. Insyaallah engke bakal mendunia. Jadi ieu mah lain sakadar sa Indonesia tapi sadunia. Iyalah nu keur dirumuskeun sebab kahareupna ieu loba kabahayaan geus dibaca ku para ulama-ulama kahareupna bakal bahaya, maka kurang untuk mengantisipasi kebahayaan tersebut
diundang engke nama seluruh dunia deui kuari kakarak perwakilan 5 negara. Nah kemudian datanglah ke Cilongok, alhamdulillah geus ngobrol. Nah ieu bareng kula di bejaan kula dekat dieu peuting haul nyana nanya kemudian nangaran kemudian nyana terus peurem masuk kamar tadi pada maghrib lambat kula menggeus datang ka dieu nyana masih kakarak berangkat. Jadi beda dek ceramah Haji Fudoli jeung Kedur Jaya jeung ceramahnya beda jadi nyana implenganana teh lain deui. Tah nu dua maksudna nu lain ge. Kok masih ieu mah lah. Seperti etalah ala kadar bahwa manehanana sering komunikasi jeung ahli-ahli kubur. Ketika simkuring ka Maroko dijajab ka kuburan-kuburan masyayikh ka musannif dijajab aya isyarah-isyarah bahwa nyana eta bisa komunikasi. Di antarana murid numilu ka makam nyana ngajelaskeun ini murid saya lamun ziarah ke kuburan langsung bisa ngobrol. Muridna anu nganter-nganter waktu harita di makom-makom ta eta teh ceuk jana ieu murid lamun nyana hadiah ka ahli kubur langsung hadir. Kos aja pen dipercis. Nyana mah teu dihadiahan ya hadir bae genderuwo. Aduh, bahasa mangkaning nyana mau murid itu hiji juru. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dunia lamun eueuh manusia model Habib Lutfi di antarana jeung loba-loba keneh nu lainna di Indonesia aya maksudna. Di antarana dunia di Amerika Syekh Aziz nyana diajak kukulnya ziarah ka Garut. Nyana mah langsung set hadiah ngabejakeun. Bahwa ini yang diziarahi adalah Panglima cek nyana. Kemudian sipatanana kieu-kieu jelas dijelaskeun dibejakeun anak. Urang mah nu sering ziarah ka Godog henteu pernah naon gitu ngaranna nembongan kos kubah Syekh Aziz Amerika mah begitu datang itu nyaritakeun kieu bener persis. Begitu diajikeun ka anu hafal memang percis seperti eta. Nah, manusia model sakilang di Amerika bisa nyambung jeung kuburan. Ari ieu nyambungna. Lah iyalah. Manusia seperti eta masih aya keneh alhamdulillah. Ieu nu datang mun datang ka dieu tadi henteu bacet leuwih dahsyat deui. Ieu mah mufti Surya keputusan aya ada leungeun manehanana maju mundurna negara aya di leungeun manehana tadi lamun teu macet datang ka dieu. Insyaallah ke iraha waktu deui mudah-mudahan urang panjang umur. Nah ieu tadi kajaritakeun di Maroko aya Imam Jazuli, di Maroko aya anu ngarang shalawat nariyah padahal taziyah sebab urang taz teh nu ngarangna di urang mah nariyah. Meureun sarah nitikan baheula nya salah nitikan taziyah di ditu mah masyhur eta. Kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili di ditu Idrisiyah di ditu nu kukula kamari di ziarahan alhamdulillah sangkilang teu tamat karena terlalu cepat waktu tetapi pernah ka Maroko. Ngeue ayeuna anjeunna dengan gerak Allah nyambung jeung Kiai Yusuf tadi geus teu kudu caritakeun panjang lebarna seperti etalah. Masya Allah urang mah ye urang hayang ngimpi ka pangijeng guru ge hese Ki Jamal tah nyana geus hadiah deui hadiah hayang ka pangijeng Ki Yusuf cak nyana weh hadiah Masya Allah ka panggihna mana tah Ki Jamal. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar alhamdulillah dengan gerak Allah nyana daekeun dibawa ka dieu sabada nyambung heula. Tadi mun ku urang disimak eta disimak ceramahna karena nyana mah pinter bahasa Arabna urang kurang. Jadi urang ngadengkeun terjemahanna bae capeun nyana. Aju nyana capek urang milu capek. Nah akibatnya tuh cara rapi kabeh. Padahal lamun disimak
eta ceramah lain sembarangan ceramah sebab eta pernah dijadikan makalah ketika kamari musyawarah akbar dunia eta pernah dikemukakan waktu mutamar Thariqah salah satuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu simkuring anu tadina mandeg mayong antara endek henteu tapi dipastikan insyaallah endek kabeneran kadorong ku ieu. Alhamdulillah sarua urang kabehan hadirna di dieu, mudah-mudahan diberi kabarokahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana aya hiji dongeng, hiji awewe ngaranna Nyi Rihanah. Tapi edan gelis tapi edan, masya Allah. Lamun deulek sosok jeung wajahna eueuh nun teu tertarik, tapi kulantaran seuri bae nya nama. Di antara nu paling dipake ka seuri ku manehanana nyeung seurikeun lamun aya jelema dahar bae, terutama bangsa kiai bagi dahar. Kunyana di deketan kita kiai, ke lamun dahar tak kiai jadi seserian, nyana seserian. Lamun aya santri dahar, jadi seserian, seserian bangun bungaheun. Tapi lamun bangsa pejabat dahar bae, pedagang dahar bae, petani dahar bae, nyana ngambek. Kamodelan edana model kos kitu tah. Tapi lamun aya santri dahar bae seserian, ditoel ku santri nyana ngajimpret. Hayo maksudnya biasa jajaretean santri makan kos kitu atuh. Tapi lamun ditoel ku bangsa pejabat, ditoel ku bangsa pedagang, ditoel ku bangsa lain santri nyana marah. Marah lain lalagaan, marahna bebeneran. Tapi ieu geulisna, geulis lain lalagaan, geulis. Moal aya lah di Cisoka mah. Malah mun di Maroko loba. Di Cisoka mah aya geulis pengek pan. Tah di Maroko mah teu geulis tapi mancung. Nah ieu para jamaah Rihanah seperti eta nyana edan. Lain edan, lain naon gitu ngaranna seperti edan padahal eedana. Nah kabelah dieuna nyana sering yang serikeun anu dahar, akhirnya ditanya, "Neng, emang kunaon sih endeuleun nu dahar seuri?" Cek jalan teh lain nanaon. Ai awak dilintuhan, ai iman tilok dilintuhan. Buh teh jawaban hebat jasa. Neng, ai eta neuli santri lamun dalalahar seuri sok kunaon eta? Cek jalan teh nu mantak seuri lantaran santri lamun keur dahar horenganan bidadari cek jana eta ngageroan. Ieu lamun santri keur dahar teh bidadari teh ngageroan di langit. Ya Allah ya Rabbi. Teu percaya, jelebakan teu percaya. Sosok sambarangan bae. Ih, cek jana atuh kula maneuleu. Kula maneuleu lamun santri keur dahar teh bidadari cenah cenah kikieuan. Kieu ye masyaallah Kang Udin ka dieu. Eta lamun keur dahar mantap cenah seserian, tapi lamun Haji Pendi dahar, Pendi goblok. Asal lain santri we kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Akhirna kulantaran maksa hayangnya coba lamun bener ieu bidadari kusia kadeule coba buktikeun. Nyana sarua tadi hadiah terus lila ka Kangjeng Nabi, ka para sahabat, ka para aulia Allah. Maksudna aijang nyana mah gampang, ijang nu hayang ye dipilih ku nyana sababaraha kiai nu hadir, dipilih kiai di antarana anak guru manehanana. Besit percaya ka Dik? Juk di dieu nyekelan ka kula awewe eta makana. Nyekelan ngadi ngusung ulah najis. Atuh juga cekel getek. Tah, nyekelan ka dieu nyekelan. Nyana terus takor ka Gusti Allah dengan bahasanya na mal dibacakeun ku kula doana direkam. Aya babacaanana aya. Masya Allah begitu dibacakan set bentak
dele ka luhur begitu bentar ningali ka luhur bener lain lalagaan teh mah katingali we biasa bidadari di luhur teh katingali keur ngawean santri kikieu tapi kan udah dahar doang kan teu dahar henteu tanu matak lamun santri beuki dahar eta geus ngaji macan pugu bisa tapi bidadari ngageroan ya itu terserah sama nek dahar we lo jeung teu beu masalah nah iyalah tidinya langsung anak guru nate ya dibukakeun hijab sarua jeung manehanana langsung kitu naon peureum deui sanes peureum geus daek magah geus daek bagahan ngaji sarua jeung nyana eedanan sarua jeung nyana eedanan geus teu bisa ditanya nyana mamun di kerumunan orang banyak lumpat komo jeung pamarentah mah geus teu hayangeun sama sakali beuh teu hayang jadi lain sakali teu hayang jadi pamarentah geus teu hayang ulina ge jeung budak leutik bae jadi leuwih edan tibatan awewe terus bae teu kaharti santri ditinggalkeun masyarakat ditinggalkeun lantaran menemukan satu keindahan anu tadi dibere jeung ngisi tirihana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di kantong si tirihana teh aya suratna panjang mun dibacakeun kelantaran waktu lagi jam 11 aju kulai suka dek jarah jadi penting teuing mas surat eta masih panjang kene aya surat patali jeung ilmu fikih surat patali jeung ilmu fikih nyana boga guru fikih termasuk anakna ieu anak guruna ilmu fikih keneh na ieu anu mengarah kana ilmu tasawuf aya surat cuman moal bisa dilanjut sekedar eta bae tadi bahwa santri paingan cek Abah Ucu ingat cek Abah Ucu sareng tuh surat hutang mah sok aya bae sia mah anak Ki Jamal jukos ieu dan cek Abah Ucu teh naon sebabna tah lamun santri masak cek Abah sarua mun santri masak tilok diuyahan ge ngeunah tilok digurang-goreng ge ngeunah naon eta sebab diciduhan bidadari lu mantak lamun hayang ngeunah dahar nyantri ieu macan orang nyantri sih mondok doang itulah para jamaah Pak ya kalau mendak nyambungkeun surah guru di antara Abah Ucu di dia pernah nyurah kitu Abah kula ge pernah guru kura di Garut ge pernah bahwa santri nu mantak ngeunah dahar sanajan henteu mencukupi naon gitu ngaran bumba-bumbuna bahkan atah ge ngeunah bae kurang asak ge ngeunah bae lain masalah apa semua wah kanyaho masalahna diciduhan bidadari ya Allah ya Rabbi tah kula keur teu kaharti diciduhan we barang manggih dongeng dina kitab thariqah aya sitirihana seorang waliyatullah nu eedanan insyaallah iraha deui waktu surat tersebut panjang dibaca aya syiiranana patali jeung kailmuan ieu mah menggairahkan ka santri sing hade santri ulah sambarangan eta horenganan sangu urutna ge urut diciduhan bidadari ulah dikamamanakeun ulah dikamaji kotok lalintuh Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bangga di Tangerang bangga Serang Pandeglang Banten masih kena eksis tentang pondok pesantren As-Salafiyah mudah-mudahan Allah mereka kuatan ka urang kabehan kuat santrina kuat kiaina kuat dulur-dulur urang kabeh ngabiayaanana sehingga tetap eksis di bidang kesantrian Salafiyah anu alhamdulillah lamun urang ningali di luar negeri masih kena eksis ieu teh pendidikan pondok pesantren daun gitu ngaranna anu tatadina nya nama kuliah tapi kajianana biasa cara urang kieu loba kiai-kiai di Mesir sarua masih kengan lamun dibandingkeun jeung Indonesia masih kena hebatan Indonesia di luar negeri Salafiyah kula nanya di Maroko aya mah aya di Mesir sekalipun kula nanya coba pesantren Salafiyah di Mesir paling loba santrina teh 100 eta ge jauh di pakampungan jarang boga santri anu bangsa 500 leuwih kumaha jarang paling 50
termasuk di Maroko, termasuk di Mesir, termasuk di Yordan mah hampir eueuh. Tapi ieu ka dieu mah ka Banten mah masyaallah masih alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya pesantren salafiyah eksis. Sanajan santrina sok maling we masalah. Masalah. Laila parahnya itu maling kita mah maling babaturan, lain cara maling karung. Gitulah para jamaah kaum muslimin kula mah sakadar naon gitu ngebanggakeun bahwa santri di Banten luar biasa. Alhamdulillah eksis. Pokoknya Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, alhamdulillahirabbil alamin. Lu ningali orang di Jawa Barat geus hampir surut. Terus kabelah ditu Jawa Tengah geus mulai rada bagus deui, Jawa Timur bagus deui. Tapi di tengah-tengah hampir surut. Tapi ka dieu mah masih keneh. Mentak sok diperhatikeun we, alhamdulillahirabbil alamin masih keneh loba anu minat mesantren. Tanda mun dicaritakeun tanda kekuatan iman terletak pada pondok pesantren. Keur dibahas ayeuna di dunia. Dibahas kuari di dunia berbarengan dengan Habib Lutfi mengundang ieu teh patali jeung pendidikan pondok pesantren salafiyah. Si ada bahasana ku hari geus rada beda. Pondok pesantren salaf eta adalah Wahabi. Jadi urang mah salafiyah. Eta mah sekedar perbedaan akhir-akhir ieu karena aya salaf diaku ku Wahabi. Sakitu hunggul eta mah. Lamun salaf diaku ku Wahabi ayeuna urang jadi salafiyah. Padahal urang mah baheula ge ti baheula nyebutna salaf bae. Ngan ieu mah sekedar perbedaan akhir-akhir ieu. Berbahasa di Saudi Arabia salaf eta adalah berarti diaku ku Wahabi. Bising ke di dia nu ngaku-ngaku salaf Wahabi ternyata jerona. Urang mah pondok pesantren salafiyah. Ala kadar perbedaan padahal mah atuh urang mah salaf kitu salafnya di urang mah di Banten mah tirok mireung. Tirok mireung duk salafiyah alah eta keneh kitu teh. Oh masalah geus. Eta mah bahasa batur. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh Aziz bisa hadir di dia atau simkuring oge alumni sadayana sakali deui mudah-mudahan orang menang barokah ti guru urang khususna umumna ti sadayana mudah-mudahan ilmu orang nambah-nambah kamanfaatan keur urang jeung umumna. Allahumma sholli wa sallim ala